sobat, salam kenal di simkuring abdi gani teh Salman Al Farisi. Zaman ayeuna mah loba pisan game anu teu aya di zaman baheula. Di zaman baheula mah ngan aya ukur gerang, oray-orayan, gatrik jeung sajabana. Ayeuna mah loba pisan game anu berbasis digital, misalnya PS jeung HP. Akibat gaduh rerencangan, kehiaran amina, nurut sepisan ngana game. Kurang taras yuk. Assalamualaikum. Kayara pernah tuh main game? Pernah, Kenaon wae anu pernah dimainkeun? jam sama game. Ari anu sering dimainkeun anu jadi favorit Kayara naon? Game, Naon? kusabab game teh rame jeung nantang kawan. Ari game anu kunaon? Kusabab game teh jieuna sorangan. Jadi kuring biasa kalian diajar cara buat game. Masa cara ngamainkeunana? Cara ngamain game mah gampang. Jadi lauk videona, kadang-kadang lauk videona. Nah, pointer Oh, seru oge nya. Kumaha cara ngaudionya? yang dia teh menggunakan aplikasi Sketch. Semua latar belakang, import, pilih backgroundnya. Terus asupkan satona. Carana klik salah satu anu dipikarkan. Skripnya digandakan. Asupkan karena karakter nu anyar. Nah, jadi Maksud oge nya teh atur nuhun nya teh, mudah-mudahan ilmuna manfaatnya. tentang Kumaha sobat nyem game teh rame Pak? Selain di rame, biasa mawa dina prestasi. Contohna teh Hania teh Salman Al Farisi ngengkeun juara 2 tingkat Asia Tenggara kategori nyieun game anu edukasi. Nah, kumaha sobat minat teu nyieun game?